suara aing ya. Harus kena suara urang atuh. Iya. Urang ya. Naon. Geus pantes urang maka asuka Indonesia Idol ge. Kalem deh. Aing penasaran ya euy. Kamari siapa urang teh beuki sama amang eta? Oh. Eta, urang teh pernah ngumpul geuning kan sekadang mana teh. Ayo pek teh anjir, urang keur ngumpul aya si Amang kajahuana dirinya. Kaki ihan ke dia. Oh, kaki ihan ke urang. Anjir gelo tuluy ngajak gelut ke urang. Atuh da saku masalah ge aing diajak gelut urang mah wani wae. Aing jawara pan piraku ditangtang teu wani mah da. Era aing atuh. Ya aing gelut harita gitu. Geus nyanyi deh. Anjing tak lamun aya amang-amang ku aing teu ya da. Ya. Sok aing keur galau sampai atuh euy. Kira-kira. Harusnya aku yang di sana dampingi. Tasuk. Ini euy aing. Kemana tuh? Allah mah temang tinggalin anjing. Bal, oi. Bal. Anjing kemana? Nah, itu boy. Oi, ini kemari eta mah. Nih, ieu mah kudu dengan si Iqbal ieu mah ya. Kemana ya si eta euy? Di situ geuning tuh. Situ jeung saha nya? Di kitu nya. Bal. Jeung saha euy? Si Iqbal. Get lompat. Lu gelo eta teh. Kamari oge udah gua. Hampir aku aja. Aslina kuat. Ih, si anjing teh nganu lompat nih. Ajak ucingan nih wae. Capek euy. Bang, mana kunaon eureun? Mana nek tila jik we. Hah? Mana amang-amang bejaan minta tolong gitu. Oke. Ini capek. Aduh, si menang ini hadir. Bah, bantuan aing, tong lompat. Muah kamar ge udah gani teu kalabuhna terus mah. Iya, aing bro. Naon muah ih, palis. Wah. Kak, bantuan anu lah. Ari kira-kira na pidutin mah daek lah. Naon? Tuh, bisa gitu. Oh, jelema. Lu kamari nyihan aing. Sia tega boga babaturan. Nah, betul. Nyaho anjing aing keur sare. Biasa aing sare wae. Nyihan di rumah teh. Sia tega babaturan cek ompolan batur. Rumah teh bantuan guru. Tapi duitun mah. Duit mah gede, editan. Punya kamari gede. Ngecirna duit tinggi naon. Wah, ayo tuh, buat. Ampun aku. Mang itu kokoh milu geuat. Naon ngapura-pura kamari mah heureui. Bukan angkat. Kokoh kudu milu.
Senang aya kita aya. Kira mana? Goblok ka mana budak teh? Rek pae urang. Rek mah. Yes. Buat ya. Coba tuh kali. Si mada pidorakan wae. Keren di kamananya gitarna aya senang aya gimana kamananya Astagfirullah Derendi. Tenang aja, tenang. Mana kunaon? Ka. Aing kunaon ya? Astagfirullah, mana kunaon tadi? Aing neangan anjing eta. Biasa, pasti ke kamari. Naon sih goblok? Di dieu. Naon eta? Nah, di Cetak aja aing, sedih aing ngali mana tadi. Goblok sudah naik paeh aing mah. Aing kumaha ngomong ka mana eta mana. Sok anjing. Sia nih kemarin amang ngajak ribut kayak sia nih. Amang mana? Amang. Tadi kajak ribut ke aing. Udah ka mana? Aing disiksa tadi didinya. Udah kena ke mana aja mana? Tuh ingat tadi bakal itu sama TK tuan. Kita goblok kode. Apa euy. Ka udah ke jalan aing. Kita mau kemana? Yang aing gitu. Wah, tanya kan. Tabon lain karena butuh mah Korea, enggak tahu ini. Astagfirullah. Ya tahu aing ka mana. Bener-bener tahu teh. Kurang gemuk, tawa taneuhna nu teu subur gitu. Ampun teh. Tulungan, nu gelo. Tulung. Nya aya naon? Aya nu gelo mang. Nu gelo di mana atuh aya ke nu gelo? Balik ditu. Aduh. Awas gerak aing cong tewak nu gelo teh. Pae. Nu pae. Jang. Aya naon? Di ditu. Ya bener aya nu gelo di ditu. Mana nu gelo di mana? Tah mang eta nu gelona. Ini pameh tetes mehan jelema bi teh. Oh, tah eta mang bener mang. Ini nu ieu. Tah. Jadi si anu gelo. Aduh. Angkut. Tolong.
Nek dibawa ke mananya si amang-amang eta. Dah si amang-amang eta mah pi omongan wah hirumna teh. Pokona mah tungguan we nya di episode selanjutnya. Urang Sunda Getih Sunda